wabarakatuh. Sampurasun. Katepang di sarang simpuring Misya Amelia di kelas 11 IPS tilu. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sabaraha minggu katukang, daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung kakenaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina Mudala Cai Wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih 1536 imah katut bangunan sakola jeung pamarentahan kakeum ku Cai Wahangan Citarum. Panyebab budalna Cai Wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulakarkeun cai jadi ngayembang. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sabaraha tempat sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat sasaeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayeuna musibah eta. Masyarakat oge ngaayakeun tareka ngumpulkeun warga keur sumbanganan ka warga anu kakenaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring duikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.